Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dan di sarang pidangan dongeng Sundanya urang dongeng dia. Urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu negara carios jawara di Gunung Halimun atanapi si Bodo Gorompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyarira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kebaraya anu setia manco kana dongeng Mang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir simbaran batin dilancarkeun sagala rupinanya atau ngidah pirojong ditoleran tomoala sukre-sukre. Atuh Mang oge nganuhunkeun pisan kana parantos like oge komen. Mangga mitra supados ingkang golong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun di kumaterasna ieu carita jawara di Gunung Halimun atanapi si Bodo Gorompang. Sok kapadayun satayana. Mitra kaum dangu caturkeun aya nama isu kena bener we. Kibaidah saparakan jate geus saratan-tatan arek ngayakeun serangan we ke kampung Renget. Malahan mah kiwari Kibaidah teh keur ngobrol jeung lanceuk sapakurona. Nyaeta Ki Surawijaya nu bakal mupuhan maranehanan. Tah, kira-kirana waya kumaha Kang? Nya urang ngayakeun tindakan eksekusi eta kampung Renget teh. Ari cek hitungan dewek mah alus namangke maju ka peuting. Mangsa peuting mangrupakeun jaya urang. Saupami kitu mah atunya seheula we nya Kang. Nu penting mah meme datang peuting urang teh parantos aya di sisieun eta kampung. Bener Baidah. Nu penting mah dina ngayakeun serangan teh kudu geus nincak waktu peuting alias geus liwat ti sareupna. Dina mangsa eta dewek boga kayakinan usaha urang teh bakal ngabuahkeun hasil. Sumon perjanten Kang, yanjangakeun we kumaha saena. Pami parantos jelas kieu mah jisim abdi teh pasti bakal ngatur anak buah. Nya eta mah urusan maneh Baidah. Pek urus we ku sia. Kitu obrolan Ki Baidah jeung Ki Surawijaya teh cenah peuting ke bakal ngayakeun serangan ka kampung Renget. Dina waktu atawa banci anu hade pikeun maranehanana. Sedengkeun di kampung Renget isuk-isuk keneh sabda teh sabenerna mah geus sudah ngarek niat arek indit ka piluweungan pikeun neruskeun panaruntikan teh tapi ting kunaon. Sabda teh ngandak haroream jika anu terus rasa. Laju we atuh ulang di pikiran hayang bakal aya naon cenah ka lembur Renget teh atau ka kampung Renget teh. Tarat-tarat disasari hatena teh asa teh geunah. Nah kunaon aya hate? Bet asa teh geunah kieu geuning. Arek ini teh nya jika nu nitah ulah init-initan poe ayeuna mah. Nah lamun aing maksa ninggalkeun ieu lembur, aing bakal nyerang cilaka kitu di piluweungan. Atawa aya ancaman bahaya anu ngancam ieu lembur. Nya mana nu bener atunya? Cekeun teh sate sabda manehna teh bingung. Nah bakal aya naon atuh pangna manehna asa teh geunah hate teh. Nah lamun ini ninggalkeun eta lembur bakal aya picelakaan di piluweungan atawa nah cenah lamun ninggalkeun eta lembur poe eta ka kampung Renget teh bakal aya banjang pakewuh, bakal aya kajadian anu henteu dipiharep. Laju we ulang di pikiran nah mana cenah anu bener. Dina kayaan kitu torojol Kopral Abbas. Hayu komandan. Nah kalak ngahulang geuningan. Kapan urang teh arek neruskeun teh mariksa ka piluweungan? Kala Kang. Puguh eta tadi ge kuring teh ieu teh mendek mayong ya. Lantaran hate ngaranna hate di panglerkeun ngehese. Asa teh geunah hate Kang. Nyari teh geunah hate mah dipaksakeun atuh meureunnan menak kitu ge. Poe ayeuna mah urang teh kudu cicing di lembur. Ari keur Akang mah percaya. Ka komandan lah.
Lamun komandan kitu mah pasti bakal aya kejadian nu teu dipiharep. Inggis kejadian cilaka di leuweung atau kejadian di lembur. Nya Kang. Ku kituna ayeuna kuring arek nyepen heula we. Arek men tapi tuduh. Nah bakal aya kejadian naon atuh sabenerna. Nya leuwih hade kitulah. Sugan we atuh menang wewengan, ari geus paruguh menang wewengan menang pituduh. Beureun jelas urang kudu kumaha, komandan. Sok si Jongjon atulah, keun. Kuring mah rek kaluar lah ya. Nya Jikang. Hari nama Akang perhatikeun kayaan ieu lembur. Kuring ayeuna arek nyepen. Kituna teh sup sabda mah asup ka jero kobong ngalingkep maneh. Sedengkeun adik Kopral Abbas mah raju kaluar. Bari ulin teh bari arek mariksa we cenah kayaan lembur. Sabda anu kiwari aya di jero kobong kek tiup silah. Terila panona dipereumkeun laju wiridan we. Sakumaha anu geus kungsi diajarkeun ku Ki Jatmikeun nu jadi bapana. Sapadareng sabiridan langsung atuh meneng we. Rep sidakep sinuku tunggal mateni bahanan catur dria. Sire cipta budi rasa dina sajeroning menekung Kahyang Maha Agung. Muja berata Kahyang Maha Sukma. Nedapi tuduh Kahyang nu Maha Weruh. Dak dubadak breh kagambar. Aya hiji lalaki kolot anu pangawakan teh jangkung begang rang kebong. Nempo eta lalaki kolot sabda oge hante wawuheun saha cenah eta lalaki teh. Kan bae teu kung sila torojol aya nu nyampeurkeun saurang lalaki sarua. Ari ka eta lalaki mah sabda teh wawuh. Teh lah geuning cenah teh Ki Baidah. Malahan mah terila diteluturkeun ku anak buahna. Manis samakta ku pakarangna. Eta gambaran teh henteu cukup ku kitu. Tapi breh kagambar kayaan kampung rengit. Anu kahuruku seuneu. Matak pikasieun jeung pikakeungeun atuh. Loba anu pating jarerit pating koceak. Tidinya sabda teh nya atuh beuntah. Ari kieu mah jelas. Aing urah ingkah balilahan ninggalkeun ieu kampung. Lantaran ieu kampung rengit teh dina kayaan bahaya. Bisa jadi komplotan gerombolan bakal ngayakeun serangan ka ieu kampung. Tapi sahanya eta lalaki kolot teh bet babarengan jeung si Baidah. Boah-boah eta lalaki kolot teh mangrupakeun ancaman keur aing. Bisa jadi eta lalaki kolot teh lain jalma samanea. Kaya kieu mah aing kudu tatantatan ieu. Oge ngatur sagala rupana dina enggoning ngungkulanana. Cek sabda kituna teh atujung cengkat koloyong keluar ti jero kobong. Maksudna mah arek neangan Kopral Abbas. Basa geus turun tina golodog. Kaparengan aya Nyi Aisyah anu ngalalar kang ngaliwat ka dinya. Tupuku we langsung ditanya ku Neng Aisyah teh. Nah bari angkat ka mana Kang? Pugu akang teh bade milarian Kopral Abbas Nyai. Milarian Kopral Abbasnya. Nembe teh Pak Kopral teh da kaki ulonkeun. Saur nama bade marios kayaan lembur Kang. Nya nuhun atuh kitu mah. Ku akang bade dibujang ya. Mangga Nyi. Sabda laju ngaleos we kuragiru ninggalkeun Nyi Aisyah anu molohok. Melongka sabda. Ari kahayang nama karada kepal ngobrol teh tapi na cenah eta sabda teh jiga anu kerusuh. Pas sabda teh jiga anu rusuh. Nah aya naonnya? Moal kitu arek ini deui ka pileuweungan. Pikeun runtik di gerombolan. Nya jiga nama mata kerurusan oge. Nyi Aisyah oge atuh laju we kepat amulang ka imana. Caturkeun sabda anu kakulonkeun hari teh teh bener we. Kopral Abbas teh kasampak ke lembangan. Laju atuh disampeurkeun ku sabda. Geuning komandan. Kumaha komandan? Nah parantos kenging ngowengan ye. Nya Kang mata kerurusuhan pungan akang oge. Kuring teh arek kanjakan badami. Tadi kuring menang pituduh. Anu matak pikareuwaseun pugu ge. Pituduh kumaha kitu? Kieu Kang. Kuring teh menang gambaran. Katingali aya komplotan gerombolan anu dipupuhan ku Ki Baidah. Malahan mah Ki Baidah teh dibarengan ku saurang laki kolot. Bari jeung katempo anak buahna teh samakta ku pakarang. Leungit eta gambaran katingali kayaan kampung rengit anu pikasieun jeung pikakeungeunana. Loba imah anu kahuruku seuneu bari jeung kadenge sora jalma nu pating jalerit. Alah jadi kitu nya gambaranna teh. Anak kitu mah meureun netelakeun urang teh ulah ninggalkeun ieu kampung. Saat ieu kampung rengit teh dina ancaman bahaya. Bisa jadi eta gorombolan teh ngayakeun serangan. Tah kitu Kang bener pisan.
Bisa jadi komplotan Ki Baidah teh arek ngayakeun serangan ka dieu. Nu ayeuna dibarengan ku eta lalaki kolot anu kuring sorang ngagesan apa. Nah, saha eta jalma teh? Nganu jelas eta jalma teh lain jalma samaneh Kang. Ku kituna urang teh kudu tatan-tatan ye. Tina enggoning yang hareupanana. Ya jelas lamun kitu mah, komandan urang teh kudu saya gadiri ye. Jeung deui urang dia kudu dipejaan. Enya Kang urang ngajak wan badami we ka Pupuh Lembur. Lantaran lamun signya bakal aya serangan ka ieu kampung, urang dia teh bisa cicingeun kudu geus ngatur sagala rupana ngajaga bisi. Enya komandan, ada nama urang tepungan Pak RT jeung Palape. Urang ngajakan badami ngan bae nah maranehna bakal percaya kana gambaran nu katarima ku komandan. Ku kuring bakal ditepikeun Kang. Ngan bae moal sajalan terahna. Nu penting mah urang teh ngarti ieu lemur teh dina ancaman bahaya. Atuh geus kitu mah sabda jeung Kopral Abbas teh laju we nepungan Pak RT. Nya dibejakeun maksud jeung tujuanana. Pak RT ge atuh mani reuwas kangaranan kadatangan ku tentara anu ngabejakeun hasil panaluntikanana nu aya hubunganana jeung keamanan eta lembur. Janten kitunya Bapak. Semuhun saya nama dibadantenkeun we ke atuh. Bade mulem heula Palabe. Mama ajangan mahpud sareng sapara kanca. Ari jelas ieu lembur nuju ka ancam bahaya mah. Enya kitu we Pak. Inten ayeuna keneh urang kedah wadami, kedah ngatur sagala rupina, ngajaga bisi oge nebihan bancang pakewuh. Mangga ke antu sakedap atuh. Urang nyauran heula Palabe. Mama ajangan mahpud pun kitu di anu sanesna ye. Koloyong atuh Pak RT mah kaluar ti mana sedengkeun sabda jeung Kopral Abbas mana rungguan we cicing ditepas. Pak RT anu ngulem para inohong lembur teh terilang geus topating torojo. Palape ajangan mahpud api una jeung anu sejena. Malahan mah wakil para nonoman oge aya arek milu ngariung di eta sawala. Sapada geus kumpul kabeh. Sawala teh atau badami teh geus dimimitian. Pak RT muka eta acara ngabejakeun maksud jeung tujuanana. Puguh we atuh sakabeh para inohong teh mani ngagabagereuwas. Ih, lamun kitu mah nya urang teh kedah tatan-tatan. Boh bilih eta gorombolan teh kabujeng cunu ka ieu lembur. Semuhun Mama. Urang teh kedah saya kediri ka kieu mah. Kedah ngahijikeun diri sareng Bapak tentara dina enggoni ngungkulanana. Jadi bakal aya gorombolan ka ieu lembur teh nya. Dia bahaya aduh. Kumaha ieu teh? Nah arek disinggareupan adawa disinggahan. Ya bakal disinggareupan. Kapan di lembur teh ayeuna mah aya tentara? Nya eta pas sabda jeung Pak Kopral Abbas. Urang sarerea kudu ngabantu kana perjuanganana. Di dandang tayungan ieu lembur. Ku kituna ka sakur-sakur anu jarak jag mah ulah arek ngejat tinggalkeun lembur. Ari lain awewe jeung barudak mah keun cenah ngarungsi. Kumaha setuju? Setuju Pak RT nya laras pisan keun lah. Uring salaku dak ngora bakal ngabantuan Bapak tentara. Ngapel lembur mah geus jadi kewajiban urang yo. Ye, najana bage sarua. Moal arek ingka balilan bakal ngabantu. Nya nuhun ari kitu mah. Wayahna urang kudu nurut kana parentahna pas sabda sareng Pak Kopral Abbas. Nu tangtos bakal masihan arahan-arahan ke urang. Dina enggoning yang hareupan eta pihak gorombolan. Sanes kitu Pak. Muhun laras Pak RT. Ku kituna kasadayana kedah percanten ka jisim abdi duaan. Anu bakal masihan arahan-arahan demi kasalamatan sadayana. Margi dina enggoning ngungkulan gorombolan teh ageng pisan resikona. Lebah dieu urang teh peryogi taktik atanapi politik. Tah, semuhun leres Bapak. Da upami salogoto mah teu ngangge taktik politik. Tangtos urang dieu teh seueur aja nu jadi korban. Kangaranan yang hareupan gorombolan anu samak teu ku pakarang. Sedengkeun ari pihak urang mah saya aya. Ari apa menyangakeun we kumaha saena. Taktik atanapi politik kumaha bae pasti bakal diturutkeun, bakal diguguk. Nu penting mah urang teh jalalamat lin. Nya leres pisan manggawe Bapak geda uningakeun. Kumaha taktikna dina enggoning ngungkulan gorombolan teh. Laju we atuh sabda teh ngabejakeun taktik siasat atau politik na anu hade. Lamun dina enggoning mapag kadatangan gorombolan teh
Ulah arek ditaraga secara terang-terangan. Anu ngaharti urang lembur teh kudunya rumput we ngayakeun serangan dedemitan. Malahan mah Kopral Abbas anu bakal mimpin urang lembur. Sedengkeun sabda bakal jadi tameng pangahareupna. Anu bakal leuwih teu lama pakadatangan eta gerombolan. Aku kituna ayeuna mah saenggana we urang sayogikeun sanjata anu tiasa digunakeun jarak jauh kaya ning supit andana pipanah. Mohon mangga Bapak, mangga. Sawala atawa badami teh geus balubar. Kiwari urang lembur teh burebar nareangan sanjata anu geus boga sumpit geus disayogikeun, anu boga panah geus disiapkeun. Malahan mah teu saeutik anu ngadadak nyieun we. Sabada kabehanana kiwari mah geus baroga sanjata laju we teu kumpul deui di imahna Pak RT. Sabada geus karumpul mah sabda teh laju we atuh ngatur sakabeh urang lembur. Sakur-sakur lalaki nu jarak-jarak nu bakal mantuan perlawanan kagorombolan mah diatur we ditempatkeun di tempat-tempat anu sekirana bakal kaliwatan ku gerombolan. Sedengkeun budak awewe atawa jalma-jalma nu lemah wae eta keneh kudu diungsikeun we ngajauhan lembur. Atuh singkatna carita kiwari mah kayaan di kampung rengeh teh sepi. Ukur lalaki nu jarak-jarak we nu araya teh barejeung nyara rumput. Lajuna waktu henteu karasa, leungit berang ganti peuting, kaayaan mingkin jempling. Ukur kadenge we sora-sora satu peuting nu disaradapat teh malanjeng bata baturna. Hawar-hawar kadenge sora anjing anu babaung ti kajauhan. Matak namahan keung eta lembur, disisieun lembur belah ti kulon sabda teh geus nangtung ngabadegah. Bari merhatikeun kasabudereun eta patempatan. Najan kayaan poe kemongkleng tapi kedes sabda mah beda deui. Panonna teh lain panon jalma biasa, tapi panon saurang jawara anu awas lirep panon kelong we bisa nempuk dina kayaan wanci peuting. Di kajauhan katempo ku sabda anu pating curingkang, breh katempo panghareupna teh saurang lalaki kolot nu jangkung begang rang kebong. Luyu pisan jeung gambaran nu kungsi katarima ku sabda. Tetela bener gambaran teh. Gerombolan teh ngayakeun serangan ka ieu kampung. Kayak kieu mah aing kudu sagancang nang meroe kode ieu. Ka urang lembur jeung Kopral Abbas. Kudu setara tantatan siaga diri. Cerelat sabda teh ninggalkeun eta tempatan. Laju merek kode ka warga lembur jeung Kopral Abbas. Ari eta kode teh mangrupakeun suara manuk we, niru-niru suara manuk. Kugu we atuh Kopral Abbas jeung urang lembur teh mani curing kadenge eta kode teh geus bisa dipastikeun lamun musuh teh geus datang. Kadaya. Pas sabda geus mere kode ya. Urang geus kudu siap-siap mapa kedatangan musuh. Mohon mangga Bapak. Lah, kade. Ulah aya nu gagabah ye. Lamun acan diparentah ku Pak Kopral, ulah waka ngayakeun serangan. Mangga, cenah mangga moal arek gagabah, arek nungguan komando we ti Kopral Abbas. Cag tunda ngeunaan pihakna urap sabda saparakanca. Nu kiwari teh geus taratantatan jeung geus nganyahoankeun kadatangan eta gerombolan. Sedengkeun pihakna ti Baidah ragatuh pating raraneg. Sarua pihakna ti Baidah ge henteu samarangan. Lantaran kangaranan Ki Surawijaya teh jago kolot nu geus asa ku pangalaman. Panon batina katida seukeutna bisa ngarasakeun lamun urang lembur teh geus taratantatan pikeun mapag kadatangan anak. Kelah ulah waka padu indit, ulah waka padu asup ka eta lembur. Cek perasaan dewek mah euy. Nya eta lembur teh geus dijagaan kurang lembur. Anu geus sayaga diri dari cing di panyumputan mapageun kadatangan urang. Yandan, urang lembur teh parantau uninga kadatangan urangnya. Bener pisan. Aneh kayak kieu mah. Nah, buat bisa nganyahoankeun kadatangan urang sarerea. Anak itu mah bisa jadi eta si sabda teh. Waspada permana tinggal euy. Tapi untung we kapan dewek oge nyaho. Moal arek katipu, moal arek kacolongan.
wayahna maneh Baidah caricing ulah asup ka jero lembur. Keun dewek anu bakal asup mah euy jandan di si Mamdi sabarakan jama ulah ngiring ka lebat. Bener kitu ge ari percaya ka dewek. Lantaran lamun maksakeun maneh asup tinang tu maneh bakal cilaka, bakal diserang secara dedemitan. Wih, bercanten nak. Nyamang awe Kang, ngisim abdi mengiringan baik. Janten akang nu bakal langgung ti payun lebat ka lembur teh. Hanya benar kitu Baidakeun. Dewek anu bakal asup leuwih ti heula. Anu bakal nyang hareupan si Sabda. Dewek apa? Si Sabda geus cicing tuh panghareupna. Lamun si Sabda geus bisa diungkulan mah tang tu gampang. Sumon mangga Kang. Namung sapira kuatu akang ukur nyalira nyang hareupan si Sabda. Sedangkan dari abdi sabarakan teh kudu nungguan lanjut ti dieu. Teu kitu. Maneh ulah gagabah Baidah. Ulah coba-coba asup ngaliwatan jalan kelebah ka dieu. Mun bisa melalui hade nguriling ka itu, aing geus teu sabar hayang asup ka jero lembur mah. Ngan omat, tiap jalan asup ka lembur teh geus dijagaan. Jadi kudu hati-hati. Sumon mangga Kang saya ari kitu mah. Mitra kaum dangu atuh ari geus kitu mah. Ki Surawijaya malah joe ngacirimna teh ngacerelat gerakan teh mungguh ka Ciracepetna. Jika anu ngiles we nyaho-nyaho geus kiwari teh geus aya di sisieun lembur. Malahan masuk atuh ka jero lembur. Sedengkeun adik Ki Baidah sabarakan jah ngatur anak buahna pating kalasap arek asup ka eta lembur. Ngan bae ngaliwatan jalan anu sejen. Di dieu kahebatan Ki Surawijaya jeung kahebatan Sabda teh katempo. Pada waspada pada sidik permana tinggal. Nu ngajadikeun kayaan teh acan karuhan kanyahoan pihak mana anu bakal unggul. Nah gorombolan teh bakal mampu pikeun ngancurkeun kampung renget. Atawa sabalikna urang lembur teh mampu pikeun ngahalanganana. Atuh singketna carita. Ki Surawijaya anu ngacorelat geus aya di jero lembur teh. Panonna harita teh merhatikeun kalabah tangkal jambu bari kadenge cacarita ngagunakeun tenaga jerona. Sabda, ieu aing Surawijaya deuleu anu bakal ngabinasakeun sia. Najan sia jeung sakabeh urang di geus daratan tatan. Aing geus nyaho deuleu sia moal bisa ngalawan deuleu. Ye kampung bakal hancur. Sabda anu kenangtung satukangeun pangkal jambu maning agabegereu wasatu. Tetela geuning eta lalaki kolote sakitu waspada permana tingahana. Bisa nganyahoankeun kayaan di eta lembur. Pun kitu deui ningali tina gerakan anu sakitu cepetna. Bisa dipastikeun tingkat pangabisana teh henteu bisa dianggap enteng. Cilaka. Tetela eta lalaki kolote lain lan jelema samanea. Bener-bener hebat. Kaki mah kudu sagancan aku aing di sing hareupan. Cekeun teh sate Sabda atuh ari geus kitu mah cerelat kalayang. Cagedeg. Nangtung dihareupeun Ki Surawijaya. Euleuh mitra waktosna parantos teh nyekapannya. Segala urang tunda jajara carita Jawarati Gunung Halimun atau napi si Bedogrompang dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana puntenna tina sadaya kakirangannya. Mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jah.